Carita di mimitian dibawa Mas Semar. Semar kang didik anak-anakna ngeunaan jujur jeung amanah. Anak king, ingat dina kahirupan sapopoe urang teh kudu jujur, amanat kudu dijaga. Bapa jujur masuk nyiksakeun ngabohong saeutik mah teu nanaon. Belajar pola belah gitu atuh bahannya bisa merusak kepercayaan. Iya ya duit menaikkan bukunya. Sing tenang, buku mah beres, bakal gampang. Ingat, cepot duit titipan kalau dipakai serangan. Belut itu gorengan asa ngagoda pisan. Meuli heula kalau buku mah gampang. Waktu itu ulah kok ieu titipan. Cekot, lo dipakai keserangan. Tenang kira-kira gede. Cepot, buguna mana? Duit titipan Abi mana? Cepot mah atuh amanah itu jaga. Namun gitu mau orang mau percaya daya apa cepot? Harayu, awi murah. Ingat, lah menggunakan duit titipan yang bukan serangan. Ingat, cepot, lamun orang teu jujur, kepercayaan batur bakal leungit. Ingat, duit teh lain milik serangan. Ampunten Bapak, kepompong sedayana. Abdi lepat, abdi mau ngulang kesalahan deui. Abdi janji.
Halus cepot rasa ukur janji kulun dibuktikan. Murang orang berat. Tapi ingat deh, janji yang amanatnya pada sirup. Guys, guys, welcome guys.